Lain, bet. Pas beres ti Mang Ajo kan usaha gaweanan. Baru dak geus ngadagoan jigana jeung aing tuh da ninitah wae lah engke we lah ieu mah bari-balikna di panggul lah ayeuna mah urang mantuan burudak heula we lah sugan ngaliwat alah jauh geus kolot ek dibawa riweuh tuh da mawas luluh oge itu kumaha nya kelah nitah burudak we sugan daekeun wah ngebul-ngebul nama ciga gardes ngaliwat Cin, kau atuh ngubah biasa lirating maneh mah. Ari sia sagala rupa teh sok ngagampangkeun ka atuh kehed. Tadi maneh mah teu beres-beres ngubah beas teh. Nah dihitung hiji-hiji maneh ngubahna. Kalah we sia mangaruru suare eta seuneu can hurung-hurung acan atuh sia teh kehed. Pan hese aing ieu ngahurungkeun seuneu ge. Tah ngaran pagawean teh kitu sia teh hese aing ge sarua. Cin, masih sadut eueuh wae nya we. Lah paling ge si sadut mangke nyusul meureun keur dititah heula jeung nama ku indungna wi. Sok atuh bawa beasna ka dieu buru. Lah atuh sia percuma teh ge can hurung naik di baheum ieu kumaneh. Aing geus aya beasna mah tuh aing reug-reug geus di dieu mah Cin. Tah yo. Sok tina. Iya kitu-kitu wae ge cik ari ku aing mah. Jeung seuneuna. Nya ari ku aing mah. Mang Ajo Cin, sugan daeng rek meredahareuna pek ka kame beasna unggul atuh aing kudu gawe 2 kali kudu ngasakan ieu mah Cin. Gambaran mata kitu keriweuheun meureun Mang Ajona. Baiklah wang ieu anu kurang ayeuna. Gawe malah sa gua gawe we atuh sanggeusna. Wi, Cin. Asakcan liwat teh. Cin, Cin. Oh, jaket kukurawakan wae ka dieu. Asakcan liwat teh. Sok kamu parikeun saya teh pebal ka dieu kehed bantuan. Oh, orang kadinya. Heuh tah we, si Sarut kukurawakan wae nih tua. Heueuh mana aja mana Cin. Gandeng gorokan wae. Hade saya teh kehe gorokan wae gandeng. Sugan teh areuh euy, bedaho nyamper. Kehed sia. Pokona teh cenah sugan areueuh cenah wi. Lah tuh dasar si sadut Cin. Ari maneh nang di mana sadut nilalilasan sia mah? aing geus kalah suluh Cin dititah ku indung urang Sinarian kehe maneh daekan. Tah paling ngalah suluh sakepeul we kalah agulna we unggul si sadut mah. Oh meureun Cin asal aya we meureun Cin. Deleng ke hasilna aing ek ngabengkot yo
Biasa na oge sadut siya mga larok rak lain ngalas 10. Pokoknya mah tong ngawa omong, dulu we hasil nang teh beres ieu ngaliwat. Sugan aing mah teh mah ka dieu dut. Pan aing inget kana liwat ka dieu ge, sugan geus anggeus. Aduh mernas ya mah ngomong ge. Saeuna ge tempo karek hurung sia teh. Sudah aing teh tadi teh nempo cai sugan teh moal dititah meungkeut suluh. Jadi lila ka dieuna. Padahal mah ulah ka dieu nya nya. Heeh, urang akan lewat ieu kuduan teh geus heubuh di kuduan. Aya sarakah saria barang dahar teh. Sudah siya mah mangsa asa kara ka dieu atuh da. Pan geus diomongkeun aing dititah heula ku indung aing. Kalau geus juk dia gandeng nu sok manjang dah. Terus jawang nyatu di dia lah. Nanti. Teu nya. Gimana gawe teh sapoe deui Lain geus sewang awet-awet gawe teh lah. Ame dadalila gitu tah. Mana saparado ngomong teh apa mah aja. Sok talaten pisan kana pegawean macin. Bukan ame ieu eta ame urang teh dadalila gawe di mana aja. Wong maradang ya, geus maradang wong baradik geus burit ce. Sadut. Sin. Nah, coba bawa itu tadi. Lain, bet. Pas beres teh mang ajo kana saha gaweanan. Tah, paling gede di lindung si kowe galengan can anggeus pan. Dina maneh lawe. Tinggal teh nu urang heula we tuh. Geus mang ajo mah. Heuh tuh. Lah aya nama ulah mikiran pagawean lah mending madam ngelawe aya nama seueur beuteung ya. Iya wae kana nyatu mariul.
Gerak aya nama dahar enggeus, reureuh enggeus, aya nama urang balik we. Sia kana balik teh sok ribuh pisan. Ayo kita balik lah orangnya lagi sayang balik itu. Nah, ayo tuh balik lah. Ya betul yuk. Ayo.